Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Wa sadisu ajeng ari nomor kagenepna itu arkanus shalah. Eta itidalun itidal. Walau fi naflin jeung sanajan dina salat sunat alal qauli nurutkeun qaul mu'tamad. Wa yatahaqqaqu sareng nyata-nyata Wayatahaqqaqu sareng bakal nyata-nyata itu itidal teh bi'audin kalawan balik deui ba'da ruku'i sabada ruku' libadin kana kawitan bi ayyauda surahna balik deui itu si musolli lima kana perkara atau lebih kana posisi karena nu aya itu musolli teh ta'alaihi kana itu mah qabla rukuhi sameme rukuna musolli qaiman kana boh eta ngadeg jama ngadeg ayana musolli au qaidan atanapi diuk walau saka jeung lamun mangmang itu si musolli fi itmamihi dina nyampurnakeunna itu itidal ada mangka balik deui ilaihi kana itu itidal saha gairul makmumi salianti makmum bauron tingkahna pada harita wujuban kalawan wajib wa illa jeung lamun teu ada ileh batolat mangka batal non salatuhu salatna itu goer makmum wal makmum sareng ari makmum eta yati ngadatangkeun itu makmum birokaatin kalawan sarakaat bada salami imamihi sabada salamna imamna itu si makmum wa yusanu sareng disunatkeun non ayakula ngucap musolli biroknihi dina cengkatna musolli mina ruku'i tina ruku sami Allahu liman hamidah kana lafaz sami Allahu liman hamidah hartosna sami'a mugi-mugi narima sa Allah Gusti Allah liman pikeun jalma hamidahu anu muji man ka Allah eta qabbala tegesna muga-muga narima Allah minhu itu man hamdahu kana pujina itu man wal jahru sareng sunnah tarik diatapkeun kana aya kula pakana qala wa yusanu al jahru bihi kalawan itu sami Allahu liman hamidah li imamin pikeun imam wa mubaligin sareng mubaligh nu nepikeun sorak ya nau kana saesuna itu sami Allahu liman hamidah eta dikru intiqalin dikir atanapi babak dikir intiqal dikir pindah rukun wa yakula sareng ayeuna sunat ngucap si musolli sami diatapkeun kana ayakula nu badan tisobin sabadana ancek til itidal pikeun itidal robbana lakal hamdu kana lafaz robbana lakal hamdu hartosna robbana duh pangeran kami laka eta tetep pikeun Gusti alhamdu ari sadaya puji mil as samawati mil teu naon mil as samawati tingkana bari minuhan pirang-pirang langit wa mil al ardi sareng minuhan bumi wa mil ama sareng ayeuna minuhan perkara lamun milu jadi sifat bil usamawati anu minuhan langit pamilul adi jeung anu minuhan bumi wabil umma jeung anu minuhan perkara sita anu karep Gusti min syai'in tina hiji perkara ba'du sabadana itu ardi aya ba'dahu matrisa sabadana itu samawat sareng ardi kal kursi seperti kursi wal arsy sareng arsy wa mil'u sareng ari lapat mil'u birro'i kalawan dibaca ropa eta sifatun jadi sifat wa bin nasbi jeung kalawan dibaca nasab mah eta halun jadi hal ay malian tegesna anu minuhan biqadri bitakdiri kaunihi kalawan ngira-ngirakeun ayana itu hamdi teh eta jisman jisim
wa ayajidahu sareng sunat nambahan wa ayajidah sareng sunat nambahan saman jalma maron utos liwat itu man ahlas sanai wal mazdi kana lapat ahlas sanai wal mazdi ahakuma ari anu pangleuwih hak-hakna perkara qala anu ngucap sahal abdu seorang hamba wa kuluna sareng ari sadayana kami teh lakapikeun Gusti eta abdun hamba eta lamania khobar ahaku eta lamania lapad lamania hartosna lamania teu aya nu nyegah eta maujud lima pikeun perkara eta anu tos masihan Gusti kana itu emma wala mutia sareng taya anu masihan eta maujud taya anu bisa masihan eta maujud lima pikeun perkara mana ta anu nyegah Gusti kana emma walayan pau sareng ayeuna moal manfaat teu manfaat dal jadi ka jalma anu ngagaduhan kasugihan min ka ti Gusti naon al jaddu kasugihan wasuna sareng disunatkeun naon kunutun kunut bisubhin dina salat subuh bab bimana pi epi tidali rakaati tegasna dina iktida rakaatna itu subuh asaniati anu kadua bada dzikri sabada maca babacaan atau napi maca dikir sabada maca babacaan ar-ratibi anu baku alal aujah nurutkeun kaul aujah wa huwa riturotib eta ila min syai'in ba'du timimiti lapat min syai'in nepikeun kalapad min syai'in ba'du wa tidali atap kana bisubhin pakaana qala wa kunutun bi tidali akhiri wa tidali akhiratin sareng sunat kunut i'tidali akhiratin dina i'tidal anu akhir sakalikeun i'tidali akhirati witrin gitu dina i'tidal anu akhirna salat witir nispa akhirin dina setengah nu akhir min Ramadan ati bulan Ramadan lil ittibai karena arah turut ka Kanjeng Nabi wa yukrau sareng dimakruhkeun itu kunut bin nisfil awali dina saparona atawa setengahna anu awal kabakiati sanati seperti sakakarina tahun wa bisairi maktubatin atap kana bisubhin pakana qala wa sunnah kunutun bisairi maktubatin bisairi maktubatin sareng disunatkeun kunut bisairi maktubatin dina sakakarina salat anu dipardukeun minal khamsi tegasna salat 5 waktu fi tidali rakaatil akhirati dina itida rakaat anu akhir walau masbuk konding sanajan mau masbuk qanata anu kunut itu masbuk ma imamihi sarta imamna masbuk linazilatin karena arah-arah turuna balahi atanapi karena arah-arah kunut nazilah linazilatin karena arah-arah turuna balahi nazalat anu tumurun itu nazilah bil muslimina ka pirang-pirang jalma muslim walau wahidan jeung sanajan kahiji jalma tak ada anu berjalan naon nafuhu kamanfaatana itu si wahid ka asril alimi seperti ditawanna atanapi dipenjarana jalma alim awi sujaya tanapi ditawanna jalma anu gagah wadalika sareng ari itu kulut nazilah teh talil itibai karena arah-arah turut ka Kanjeng Nabi wasawaun piha sareng eta pada uga piha dina itu nazilah teh wasawaun piha sareng ayeuna pada uga eta tetep dina itu nazilah teh al khaufu arisieun kasieun ari kasieun walau min aduwi muslimin jeung sanajan ti musuh jalma muslim ti musuhna jalma muslim wal qahdi sareng paceklik wal wabai sareng wabah atanapi cocoba
wa kharaja sareng kajaba bil maktubati kecap lapat maktubah non anapu salat sunat walau idan jeung sanajan salat id wal manduratu atap kana naflu wal manduratu sareng salat anu dinadarkeun pala yusanu maka teu sunatkeun kunut pihima dina itu naflu sareng mandurah ropian bari ngangkatkeun yadai kana dua pandangan si musolli hadwa man kibaihi kana melebahan dua tatakna musolli walau halasana jeung sanajan dina tingkah sana atana pingalem kasairil adiyati seperti sakakarina pirang-pirang dua lil itibai kana arah-arah turut ka kanjeng Nabi wahai sudah jeung dina sakira-kira ngadua si musolli litasi lisaiin pikeun ngasilkeun hiji perkara kadap ibalain seperti nolakna balahi anhu ti musolli bibaqiyati umrihi dina sakakarina umurna si musolli jala maka ngajantenkeun ngajadikeun itu si musolli batna kapaihi kana beteungna dua dampal pandanganna itu musolli ila samai ka langit awli rafi balain atana pipikeun ngaleungitkeun cocoba atana pi balahi ngaleungitkeun balahi wa qanu tumi baitu bala bihi kalawan musolli ja'ala maka ngajadikeun musolli dohrohuma kana tonggongna itu kapaeh ilaiha ka itu sama ayo krawi sana dimakruhkeun non arab ngangkatkeun leungeun di khotibin pikeun jalma pikeun khotib halata duai dina nalika tingkah ngadua. Bismillahirrahmanirrahim salajengna wasa disuhai tidalun nomor kagenepna rukun salat teh nyaeta i'tidal sakumaha dina Al-Qur'an Allah ngadawuh sumarfa hatta dawuh Kanjeng sumarfa hatta ta'dadillah qa'im cengkat terus cengkat anjeun sehingga anjeun i'tidal barina itu urang geus sengko terus cengkat ta eta ngaranna i'tidal barina itu walau pinatin sosanajan sholat sunat cekal muktamad baik itu sholat fardu baik itu sholat sunat cekal muktamad kudu i'tidal sosanajan sholat sunat nah da cek ayeuna kitu muqabil muktamad mah kebalikan ti muktamad kaul ayeuna anu teu muktamad berpendapat tu wajib i'tidal cenah salat sunat mah la yajibul i'tidal fin nafilah aya cenah sunat mah teu i'tidal aya teu dihitung rukun lah cenah sunat tapi tetep cek kalau mutabad nu kuat mah sami we rek salat fardu rek salat sunat i'tidal mah kudu termasuk cenah cek kalau muqabil mu'tamad mah yuk antara sujud dua i'tidalan tenana paribasan eta ge di antara sujud dua sami eta ge tadi antara sujud dua kumaha tu i'tidal teh wa yatahaqqaqu bi audin ba'da ruku'i bi libadin i'tidal bisa tahaqquk bisa terbukti bisa terwujud bisa nyata ucara kumaha bi audin libatin kembali lagi lipatin ka posisi awal pan urang teh lamun ayeuna pas nangtung teh ruku nangtung terus ruku balik deui nangtung ta eta balik deui nangtung aud libatin kembali kepada posisi semula eta ayeuna perwujudan tina i'tidal teh kitu tah pembuktian i'tidal ya kitu bi ayang udah limakan ale ucara eta sinu salat teh balik deui kana posisi ayeuna awal kitu qabla ruku'i dina samemeh rukuna posisi awal nu memeh rukunya eta qaiman nangtung teh mencari tanangtung balik deui kana nangtung
terus ruku baik di kanan tuh itulah tidak mencarita saat bari nangtung qaiman kana nyeta cina ada salatna di bari diuk cina oh berarti sami we mun diuk terus ayeuna ngadoyongkeun sirah kareup kan cekamari bisa hasil cekamari asal ayeuna urang sirah teh ngaluwihan tina tuur geus hasil taruku mun hayang afdal sejajar jeung tempat sujud eta paling hebat balik di ka mana balik ke posisi semula we gitu diuk eta tah ieu carana tidak matak cenah cek tina sarahna yukhadu minhu bisa ditarik kesimpulan annahu law sholat naflan qaidan mun aya jalma salat sunat bari diuk mal kudro sarta kawasan nangtung pan salat sunat mah teu naon bari diuk beda jeung salat fardu gitu tah salat sunat ayeuna bari diuk gitu salat fardu kitu naon bari diuk ari aya ayeuna kitu alasan mah tah ieu ngahaja-haja ieu kawasa nangtung tapi da bae salat sunat idek bari diuk ari keur posisi salat fardu teh teu meunang ari elat alasan ari salat sunat mah meunang bahana teh aya bari diuk we salatna teh padahal mampu nangtung terus parokat terus ruku pas keur diuk teh ruku wa huwa qaimun tapi rukuna teh wa huwa qaimun posisi nangtung ari salat bari diuk ari ruku bari nangtung wa tadala terus i'tidal bahwa jilisun i'tidalna bahwa jilisun bari diuk ta eta lam yakfi teu cukup nah lianahu lam yaud lima kana alaih qabli sabab teu kembali karena posisi semula pangaran i'tidal mah cek tadi teh bi audin dibatin kembali kepada posisi semula atau lamun salat bari diuk terus ayeuna kitu itidal non kitu salat ayeuna bari diuk kawasa bari nangtung aya ruku ayeuna kitu bari nangtung ari itidal bari diuk rukuna nangtung itidalna diuk teu cukup sabab teu kembali kana posisi semula eta lamun nangtunya keur nangtung we mun diuk keur diuk we walau syakka fi itmamihi lamun aya jalma mangmang tina nyampurnakeun tidak mangmang ya aya bi an syakka bada sujud hal itma'anna fi amla aya jalma mangmang sanggeus sujud pas geus sujud mangmang ari urang cenah tumanina teu tadina sujud sukunun ba'da harokatin asa cepet teuing cenah asa teu tuminina tapi da asa tumanina payajibu alaihi hinaidina al-aud halan wajib kembali deui ketika mamang kitu pada harita memang geus sujud ari urang cenah tumanina teu sujud gitu. Wajib balik deui kana sujud nah pan memang teu yakin kudu sing yakin pan rukun eta gitu. Tapi maksudna ieu mah walau sakapit mami ada ileh mang si jalma tina nyampurnakeun itidal balik deui kana itidal baik itidal tina ruku baik itidal tina sujud ketika mang balik deui we kana eta rukunna tapi cek di dieu mah nu kudu balik deui teh apakah setiap nu salat baik itu munfarid imam atau napi makmum ghairul makmum keur nu posisi mang balik deui teh keur salianti makmum berarti imam jeung munfarid orang salat nyerangan asa can itidal tadi ruku teh asa teu tumaninah buana
atanapi ayeuna pas sujud asa teu tumanina balik deui kana rukun. Saha goyer mah mun bae salat sorangan atanapi imam. Pauron pada hari eta cenah. Wujuban wajib deui cenah. Kumaha cenah urang teh mamang tapi teu balik deui. Wa illa batalat salat batal salatna. Keur salat numun parid jeung keur imam. Ketika orang mamang nyampurnakeun hiji rukun kudu balik deui kana eta rukun. Asa teu pas tadi ruku teh teu tumaninah bohna teh atanapi sujud teh wayahna balik deui damang mah kudu yakin da rukun teh ketika aya teu balik deui batalat salat keur mun parid atanapi keur imam kumaha keur makmum tah lamun makmum beda deui hukumna wa makmum yati bi rakaatin ba'da salami imami karena makmumna engke ketika assalamualaikum imam tambahan sarokaat. Nah, da karena makmum mah wajib mutabaah ke imam. Karena makmum ketika ada keraguan tuturkeun bae imam. Ke geus imam beres tambahan sarokaat. Keur nambalan anu tadi mangmang rukun di mangmangan teh eta. Terus deui wa yusannu ayakula fi rafi disunatkeun nu salat teh ayeuna maca nalika cengkatna ruku teh sami Allahu liman hamidah. Jadi pas cengkatna ruku mah lain Allah akbar tapi sami Allahu liman hamidah riwayatna kamari teh ya. Riwayat Sayyidina Abu Bakarnya kamari Sayyidina Abu Bakar. Nah maksudnya sami Allahu liman hamidah teh lamun nempo secara tekstual sami'a teh nguping sami'a geus nguping saldo Gusti Allah liman kajalma hamidahu muji man ka Allah. Allah sudah mendengarkan orang yang telah memujinya secara tekstual tapi lain kitu ngartiana ae taqabbala minhu hamdahu. Jadi sami Allahu liman hamidah teh dina arti Allah ayeuna muga-muga narima muga-muga nampi Allah kana pujina itu man gitu. Sami Allahu liman hamidah teh. Jadi bimana doa gitu lain bimana ikhbar. Lamun bimana ikhbar sami atos nguping sa Allahu geus ikhbar tamang memberitakan ngabejakeun. Tapi sami Allah bimana ayeuna doa. Gitu. Wa jumlatu minal fili wal fa'il daerah. Wa jumlatu minal fili wal fa'ili ke tu doaun. Jumlah tina fi'il jeung fa'il kitu jadi doa. Jumlatun mustaqmat nafatun istinapan bayanian. Ya sallallahu ala Muhammad sholat muga-muga ngarahmatan pan gitu lain sholat tos ngarahmatan tapi bimana doa gitu. Radhiyallahu anhum radhiya teh ridho tapi muga-muga mika ridho gitu insyaallah Gusti Allah gitu. Aya taqabbala minhu hamdahu jadi muga-muga Allah nampi hamdahu kana pujina itu mah gitu. Wa yakunu bimana doa. Jadi seolah-olah kieu cek dasarana kan kila Allahumma taqabbal hamdana. Orang maca sami Allahu liman hamidah teh itu sama dengan Allahumma taqabbal hamdana ya Allah mugia Gusti teh nampi pujian kami gitu. Sami Allahu liman hamidah. Nah, siapa pelabung berarti kan cek tadi sami Allahu liman hamidah, sami'at
tos nguping sa'allah Gusti Allah hamdahu kana pujina itu man oke bakal saliru ngamanaan matak cek sarana pandapa mayukol maka tertolak ditolak kalau anu nyebatkeun anna sima Allah maktuun bih pangping Allah teh terputus pala paida tapil ihbar ku paida dina ngabejakeun nah Allah mah cenah dangupina pas salat nah pan sami Allahu liman hamidah keur salat di kuping ku Allah lamun luar salat teu di kuping ku Allah da geus nguping lagi sami atau nguping berarti geus teu nguping deui cenah Allah teh ayeuna lain kitu ngamana tapi mana doa seolah-olah Allahumma taqabbal hamdana sami Allahu liman hamidah teh lain di mana ibah takal bener teras deui wajah rupi sunat deui ayeuna narikeun sami Allah liman hamidah teh da ulah tarik teuing sih cukup supaya kadang urang ruku Allahu akbar terus cengkatna ruku sami Allahu liman hamidah ngan lakin bisyarti sabi tetap kudu make syarat anu geus ti heula teh naon bahwa niatu dikri wahdah ma'al isma urang maca sami Allah teh niatan ku urang zikir atanapi zikir plus mere pangdenge ketika teu niatan zikir atanapi teu niatan nya zikirnya mere pangdenge bisa-bisa batalkeun kana salat lamun isma unggul isma memere pangdengen urang teh cengkat cek imam seolah-olah kitu isma teu niatan dikir bisa-bisa batal mata kudu aya dikir bahwa dikir atanapi dikir plus isma mere pangdengen merenya yang urang teh pinah kana itidal teu naon ada aya dikiran jadi kudu aya dikir wa mubalikun atanapi mubalik kamu dibutuhkan sakirana ayeuna loba nu berjamaah nepikeun ka membludak keluar kari-kari bawahna teh speaker ayeuna eueuh da aspek meureun anti speaker biasana kaluaran warudoyong termasuk mun di dieu mah ieu teh kapungkur mah al-atoriyah eta dibutuhkeun mubalik eta sami kudu tarik deui mubalik tapi anger nya teh sing inget kudu aya seja dikir atanapi dikir jeung merenya sami Allahu liman hamidah sami Allahu liman hamidah sama eta dikir intikal dikir perpindahan antar rukun perpindahan antar rukun teh ditandaina biasana ku zikir ku bacaan gitu. Baik itu Allahu Akbar tanpa liman hamidah teras di wayakula badan tisabil tidak robbana lakal hamdu mil as-samawat pas urang ancek ta itidal orang teh sami al cangkatina rukupan sami Allahu liman hamidah eta mah sunatna maca rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil ar-ard wa mil amasyita min syai'in ba'd sok dipake ku urang sapopoe eta pang ausna eta rabbana lakal hamdu mil as-samawati yang lamun hayang leuwih sunat tambahan jika nu liora di luareun urang alus tah tambahan hamdan kasiron thayyiban mubarakan bi gitu. Rabbana lakal hamdu hamdan kasiron thayyiban mubarakan bi ta pondok nah yang lebih sunat
Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mil as-samawati wal ardi wa ma syi'tum ba'du. Sahabat cina aya riwayat ti Rifa'ah bin Rafi. Pidaw Rifa'ah bin Rafi, kunna nusolli wara'an Nabi, kami teh cina ngatepan pangkeureun Kanjeng Rasul, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Palama rosa minarokna, kalau tos Kanjeng Rasul ngangkatkeun mastakana minarokati tina rukuna, qala ngaduh Kanjeng sami Allahu liman hamidah. Pas ayeuna cengkat teh Kanjeng teh sami Allahu liman hamidah cek Kanjeng teh. Faqala rajulun waroah nya aya pamuget pangkeureun Kanjeng teh ucap kieu, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Masih eta tah. Palaman soropa kalau waktu beres sekurang Kanjeng netepan qala piruh Kanjeng man al mutakalim anifan sabi cenah nu nyarita nu ngadoa bieu cenah buat ka kuping cenah ku kami Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Qala cek eta rajul ana abi cenah Kanjeng qala piruh Kanjeng ra'aitu bid'ata wa salasina yabtadiruna ayyuhum yaktubuha awal. Pidaw Kanjeng cenah eta pas ente maca doa eta kaula ninggal 30 malaikat paheula-heula cenah ayeuna nuliskeun nu 30 teh kana eta ganjaran Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi cenah kitu. Parabut cenah sakurang. Tanapi nariwayat lainna cenah yatasabaku ilaiha salasuna malaikat 30 malaikat berlomba-lomba keur nuliskeun eta Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran barokan teh yaktubuna sawabali qaliha nuliskeun ganjaran keur ngucapkeun. Rabbana duh pangeran abdi tetep pikeun Gusti teh ngagaduhan sadaya puji mil as-samawat puji nauge anu minuhan langit wa mil al-ardi anu minuhan bumi jeung anu minuhan perkara anu Gusti ngerasakeun satos bumi langit gitu. Ai ba'dahuma seperti kursi aras gitu. Ari lapat mil teh bisa dibaca rupa bisa dibaca nasab, dibaca rupa jadi sifat. Mil'us samawati anu minuhan langit berarti sifat tina hamdu. Ada sifat kudu akur jeung mausuf nu disifatanana ketika mausufna rupa sifat kudu rupa, nasab kudu nasab, jadi naon ayeuna JR kudu JR. Jaidun al-akil, raitu jaidan al-akila, maratu bijaidin al-akili. Ya alhamdulillah berarti mil'us samawat. Sok dilogatan kang lamun Jawa lamun Sunda anu mil'us samawati kang ngebaki impiro-piro langit. Lamun Sunda mil'us samawati anu minuhan pirang-pirang langit. Atanapi bisa dibaca nasab pil'a berarti jadi hal gitu. Ari hal bagian tina mansub isim anu kudu dinasabkeun mansub. Berarti lamun mil'a masalah malian gitu. Bitakdiri kaunihi jisman. Artiana mil as-samawati bari anu minuhan langit. Maksudna minuhan langit teh malian bitakdiri kaunihi jisman. Anu minuhan kalawan ngira-ngirakeun seolah-olah eta puji teh berupa jisim, berupa awak, berupa bentuk. Pan ari nu minum sok minuhan pan jisim awak benda kasat mata katempo abstrak jelas kapinuhan ku cai pan katempan ari puji mah lain benda abstrak tah disaolah-olahkeun bitakdiri kauni jisman jadi seolah-olah si puji teh jiga jisim berjisim gitu berdat gitu kuatkeun ka langit-langit bumi-bumi termasuk kursi aras pinuh ku pujian Gusti. Kalah gitu.
Da moal esot tina pujian Gus ya sabab moal esot tina tapak lacak kudratna Gusti alam dunia makhluk. Di setiap masuk pasti aya di jerona kudratullah, qadarullah, alimullah, kabeh sifat aya napa di urang bona. Urang teh pan asa cek lamun ilmu tauhid bertapak lacak tina afal Allah sang sifat Allah aya. Ayeuna urang teh nanakeun kana kawasan Allah. Kana mahuningana Allah. Kabeh itu kalingkuh ka ihatoh ku sifat-sifat kasampurnaan Allah. Termasuk ieu puji, matak malesa tina puji Allah. Dari hal yang terkecil dipikeun ka hal saalaman dunia nu paling gede aras. Alam dunia dituna na aras teh leuwih ibarat nya meureun hiji imah gede dituna na palang dadana harupang gede na aras. Wa yajidaman marot ras di zaman wis kaliwat teh nambahan sunat nambahannya naon marot teh numun parit jeung ayeuna imam anu mahsur imam biasa imam sikukut tambahan cenah sunat ya. Ahlas sanai wal masdi taman eta tah maksudna tambahan anta ahlus sana iwal majdi wah nanti sanggeus nu tadi babacaan ayeuna naon tadi teh min wasyati adi masyin ba'du anta ahlus sana iwal majdi eta mata pida musanif aku mah qolal abdu wa kuluna laka abdun ucapan atanapi doa anu paling hak seorang hamba sedangkan urang teh kan hamba cenah bagian teh hamba berarti anu paling hak keur urang ya diucapkeun teh ieu tah ucapan ieu lamani alima taita wala muti alima manata wala ya paudal jadi mingkal jata eta ucapan yang harus semestinya kita ucapkan sebagai seorang hamba lamani alima taita moal aya bisa nyegah pikeun perkara anu Allah tos ngresakeun ayeuna masihan mun Allah nakdirkeun dek mere kasih saalaman dunia baik manusia ataupun jin bersatu supaya Allah teh teu mere kasih moal bisa moal laksana anggar kali bere Allah ngresakeun si ieu beunghar dek dihalangan ge dek aya nu nipu ge beunghar Allah ngerasakan haji takdir 2026 kapangkas adu-adugan ge mun carita kaditu ka dieu ge ada teh anta turid ana urid Allah fa'alul lima yurid ente punya ayeuna kitu kahaya boga irodah boga rencana kaulah boga rencana boga kahayang tetap Allahu fa'alul lima yurid keputusan akhir mah Allah menentukan sawabikul imam muncek ayeuna Ustad Ridwan mah lataruhu aswarul adab kuatna alhamdulillah ya kuatna cita-cita mah bisa ngabedah kuatna patekadan kahayang nu kuat himmatul aliyah moal bisa ngabedah ayeuna aswaro aksar benteng-benteng takdir muncak Gusti Allah kawin harap kawin ngalah kumaha Gusti Allah hayang kasih cek Allah moal jadi mata tenang ali kang galidar kita tenang deui alaman kepangnean lah urang ulin jeung urang loba we mah wala muti alima manata yang moal bisa aya anu bisa masihan lamun mana tagusi tos nyegah mencek Allah si moal meunang moal meunang mun si pakir gitu si teu sukses gitu jadi anggar Allah ya
paling berperan ngan saukurnya orang pasti lahung belum tentu menentukan al insan gitu bil ikhtiar wallahu bit takdir. Manusia cuma berusaha, Allah yang menentukan. Nah, saran itu. Wala yang pau dal jadi min kaljat. Yang mau manfaat anu ngabogan kasugihan. Cek paribasan da aing mah beunghar geus eta teh. Supaya beunghar, dek dibeungharkeun kudu beunghar teh. Mun cek Allah kudu pakir mah pakir. Jadi moal aya bisa intervensi. Karena ayeuna kitu mahana Allah mun Allah rek mere atau nabi rek teu mere rek nyegah. Lamun cek bahasa ieu mun Allah rek ngobat atau nabi rek ngabasat. Moal aya bisa nu ngahalangan meskipun itu dal jadi jalma beunghar. Jadi teu berlaku nanaonan kabeungharanan payungan Allah. Berkutik. Seorang hamba mah kudu boga keyakinan kitu. Persis juga Ustaz Sukarami. Kuat keyakinanna eta. Kelas deui wa yusanu wa sunnah kunutun disunatkeun naon kunutun bisubin kunut subuh ya. Gitu. Malahan Kanjeng mah cenah mazalayakna tu hatta para pedunya selalu kunut teu kantos megatkeun kunut dugikeun ka ayeuna tilar alam dunya Kanjeng dugikeun ka ngantunkeun subuh. Nah ari kunut teh ari kunut cek lugotna kadar-kadar doa boh kasayang boh kawonan kunut urang ngadoakeun alus kunut urang ngadoakeun goreng kunut baik doa sae baik doa goreng eta kunut cek bogot babasaan. Tapi lamun kunut cek sarama dikrun mah susun mustamilun ala duain wasanain dikir khusus babacaan khusus anu aya ngurung di dalamnya terdapat doa jeung sana doa jeung alam. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait palakal hamdu asal-usul. Jadi jalona kunut teh doa jeung sana. Doa jeung ngalam Allah. Mata kunut mah asal aya doa jeung sana geus. Allahumma ighfirli ya ghafur, ighfirli doa ya ghafur sana. Allahumma arhamni ya rahman, irhamni doa ya rahman sana. Cukup geus jadi mun pan aya nu ponok cepina sapina. Marhamni ya Rohim boh. Di mana eta tuh posisina pi tidari rakaat hisaniyah ba'da dzikir ratib cekal awajah mah kunut teh satos i'tidar rakaat kadua sanggeus babacaan anu biasa anu baku. Eta pas rakaat kadua i'tidalna Sami Allahu liman hamidah baca heula doa anu baku Rabbana lakal hamdu baru kakarata Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallamun jadi imam Allahumma hdina kade sok aya jadi imam Allahumma hdini kade wah turun licik teh ngadoakeun supaya tumplak ka manehna gentiat domina kuna kemudian kitu teu naon sawae ngalicik paling makruh paling teu abdol. Kemudian ka ilamin syai'in ba'du. Terus aya yang menarik. Naon sababna ayana kitu. Kunut hiji bet dina salat subuh kitu tah. Cek masarana cenah tah tina aya pi tidali ileh. Apa dabihi anal babi benapi ba binapi. Jadi bana teh bi banapi tadi teh bisubuhin teh seolah-olah bisubuh. Jadi kunut dina salat subuh. Wajida wa darfiyatas tabin biba wapi wan apiana teh ya bayyinani sababa.
Gaya. Ya kali-kali gaya lah itu nginget-nginget. Baru lagi pernah ngaji. Wapi wakod yubayyinani sababa gitu. Bisubina subuh. Ayat pi jalebat atisannya tegasna dina ita rakaat kedua. Geus. Enam teh non tengahna. Di mana pi cenah wa ana fil kalam hatpan eta saya dina omongan teh hatpan. Aya nu dibuang cenah takdiruhu matu kita teh cenah tutur. Tah ya. Wa inna makhtus soal kunut bisubi aing pasina dikhususkeun naon kunut teh bisubina salat subuh. Kenapa kunut itu buat salat subuh? Tuh lohor asal lagi bisa disyaropiha. Kulantaran boyana subuh. Malan kan aya nu sebatkeun subuh teh salat non anu utama teh non nah salat teh lain awabina urut hah salat utama teh ayo nyebutkeun subuh nyebutkeun asar teh non alah masalah pondok berat non kan itu sholat abdul sholat tina sholat tuh ayat nyebutkeun subuh nyebutkeun asar sholatna eta baheula mitina bab kahiji bab sholat ya alasan apa Wah, ini sholat subuh. hah? Iya. Ingalan, mantap. Sekarang ada ini tapi Alah. Paling subuh. setelah kayak diperkeun kayak kabayang ka bawa. Li saropia ma kosriha kulantaran subuh mah saropia mulia ma kosya bari ponok. Pakana biziadah alyak matak nu ponok mah subuh mah biziadah ditambah teh aya ku leuwih pantes leuwih patut. Biasana kan anu sok ditambahan mah nu ponok nu kurang tambahan cenah euy ponok teuing. Sedengkeun salat anu ponok 2 rakaat subuh matak biziadah alyak lebih layak ditambah. Tamade di samping mulia di samping ponok wali anha khatimatus salawat allati sholah Jibrilu bin Nabi. Yang di subuh mah panungtungana salat anu malaikat Jibril kantos ngetepan bareng sareng Kanjeng kan subuh cenah inal baiti bumi na meureun bait teh. Atuh kulantaran subuh mangrupakeun salat terakhir carita netepan bareng Jibril sareng Kanjeng wa doa yustabu fil khawatim atuh doa disunatkeun fil khawatim ditungtung di akhir. Pan biasa orang ngadoa mun tungtung kan acara heula terus acara terakhir cenah doa mangga disandarkeun ka Kiai Haji Ustad Rudi Mulyadi. Pan terakhir gitu. Wa inna mahtusa bi tidalihi aing pasti dikhususkeun bi tidali bi kalawan ieu nah cenah bet itidal teu pas ruku bohna teu pas sujud bohna betna itidal lima soha min aksali turu lantaran perkara nu geus sohe we kaseueuran jalurna turupna tina riwayat emang anu salam palahu Kanjeng Rasul sok midamel kunut teh lin nazilah bada ruku pami kunut nazilah cenah satos ruku emang teh Kanjeng kitu we cek urangna mah Kanjeng upami kunut teh sok ayeuna kitu satos ruku na tidak apa pakisna alaihi hada maka kami niaskeun cenah alaihi kana eta perkara teh hada kana itu fa'alahu linazilah teh kunut Kanjeng teh mata dikiasin ka dinya kunutna naon ge wajah bisa nadin hasanin jeung deui aya sanad nu sae anna Abu Bakrin wa Umar wa Utsman sayyidina Abu Bakar Umar Utsman radhiyallahu anhum kanu yaf'alunahu bada ruku sami
sahabat oge sok midamel kunut teh 100 ruku. Matak cek di dieu cenah palau konata syafi'iyun qablahu lam yujihi wa yasjudu lis-sahwi. Lamun mah andai kata kunut syafi'iyun pengikut madhab Syafi'i, urang pan madhab Syafi'i qablahu memeh ruku ieu mah mungkin ayeuna pas geus takbir atanapi keur enang tung keneh geus langsung geus surat langsung kunut eta lam yujihi teu nyukupan eta kunut itu Syafi'i cukup teu sah teu bisa malahan wae di sawi kudu sujud sahwi. Sebab kaitung meureun mindahkeun rukun gitu. Wa tidali akhirati witrin tamadei disunatkeun kunut teh hijina salat subuh 2 tina itidal akhir salat witir di satengah akhir bulan Ramadan. Kan urang lamun di tanggal 15 ka ditu pan tanggal 16 sunat salat witir sami eta oge tina itidal akhir. Ittiba dasarna turut ka Kanjeng. Wa yukro nisfil awal kumaha lamun nisfil awal di tanggal hiji nepi ka tanggal 15 kunut witir makruh lain alus ulah makruh kabakiat di sana seperti sesa kakarina ayeuna taun sami per bulanna per taunna kitu makruh urang ayeuna kitu witir nisfil awal itu sunatna nispisani nasarana aya kakaro hiyatihi pitidali akhiril witri tegasna seperti makruhna ayeuna kunut pitidali akhiril witri tina itidal akhir salat witir baki atas sana dina sakarina tahun gitu. Isami wentola sanajan panjang nahan wala taturwi sholah indah dengan tebatak batal sholat cukup pengajian kan makruh hukum itu hari batal sebab kunut dina tanggal-tanggal anu teu disunatkeun kunut ras deui wa bisa ini maktubah jeung disunatkeun kunut teh tina salat-salat fardu nu lainna nu 5 waktu sunat. Jadi kunut najila mah urang geus lohor asar asalkeun ayeuna rakaat akhir sanggeus ruku na itidal sanggeus babacaanna kakara tah kitu itidali rakaatil akhirah urang mah jarang tuh cibang mah osok kunut najilah teh tiap poe sebagian pesantren osok gitu di Santiong mereka osok kunut tiap poe kunut teh urang panjang memang sunat. Allahumma ta'anal bala wal waba wal fahsya kare itu supaya ketolak balahi walau masbukon konata mah imam sok sanajan namu masbuk anu ayeuna geus kunut jeung imam pas kadinya pas kunut ngilu we amin amin waalaikum naik deui manehna mah engke pas aya kunut deui wan kunut deui beda tadi mah kunut mutabaah ka imam ieu mah kunut nu asli ye urang rakaat akhir tamadai kunut teh disunatkeun linazilatin aya balahi nu turun ka muslimin musim pancaroba musim banjir
musim longsor sunat kunut, musim begal, musim teu boga duit cenah kunut bae tenan take balaik keneh. Walau wahidan sok sanajan si balahina teh keunana teh kahiji jalma sunat kunut anggar. Tapi eta jalma teh tah ada napung anu bermanfaat ka urang karasa kamanfaatanna seperti asril alim. Aya jalma alim ustad dan urang ditewak pohona teh ku musuh. Atanapi menjaban kiwari memer ditewak ku polisi. Tah sunat. Atanapi suja aya kitu urang teh boga jagoannya di lemur teh wanian. Baik itu ketua atau katewak sunat eta ge kaetu balahi kan. Nah, pan alim manfaat ngajarkeun ilmu ka urang. Suja manfaat ku kawanianana nepikeun ka teu warani maksiat. Aman tina preman, tina pungli. Eta ittiba turut ka Kanjeng. Naon cenah ayana hadisna kunut dina salat-salat ayana nu maktubah nu parukeun sabab cenah tos sahih saeuna Kanjeng Rasul qanata syahron. Kanjeng osok kunut syahron dina sabulan teh yatmu ala qatili ashabi. Kanjeng ngadoakeun keur ayeuna jalma-jalma anu tos terbunuh di para sahabatna al-qurra anu katal Al-Qur'an bibiri maunah di sumur maunah. Payukosu bil adu wairu tak dikiaskeun ku musuh teh wairuhu liana musuh gitu. Jadi lina zilatin teh aya liroknya keur ngalengitkeun balahi nu turun. Cek sarahna walau li ghairi man nazalat bi sok sanajan eta balahi nu turun teh keunana kalain jalma nu turun eta balahi bi ka itu man sok sanajan lain ka urang keunana ka batur atawa ayeuna ka luar negara Palestina ulah teh ka urang. Jadi rek balahina keuna ka urang ka urang ataupun kalain urang ka urang ka batur ge sunnah. Payusannu li ahli nahiyatin maka disunatkan ke ahli nahiyah ahli daerah pajajahan lam tanzul bihim bil udalik lam tanzul anu turun itu nazilah teh balahin turun bihim ka itu ahli nahiyah naon bil udalik tidak metakun. Jadi ke daerah anu teu kakeunaan balahi sunat kunut oge liman adalah bih keur jalma anu kakeunaan balahi cek urang. Susana nanya. Wadzalikal itiba wa sawaun pia al khaufu boh pada uga eta nazilah teh al khaufu kasieun bentukna teh lain longsor, lain gempa, lain kahuruan, lain begal kasieun bohna teh sieun cilaka, sieun aya nu maling, sieun kurangna kasieun sunat kunut nazilah. Walau min arui muslimin sosanajan ti musuhna jalma muslim dek musuh nu nyata luar Islam ataupun musuh dalam selimut atanapi musuh di keluarga sekalipun bohna teh sunat kunut nazilah. Wal qahti ceklik kalaparan kesedahan wal wabah penyakit balaki eta disunatkeun kunut. Tapi wahoro jabil maktubah anak lu cek dia kan tina salat fardu sunat kuneh kunut posisina rakaat akhir
kumaha lamun salat sunat tah eta mah teu kudu-kudu teu disunat sok sanajan salat Id kitu atampi salat anu dinadarkeun teu disunatkeun kunut disunatkeun kunut nazilah bohna teh ba'da lohor teu kudu kunut qobliyah lohor gitu salat Id teu kudu